syukur restu abadi tempuran Karawang Indonesia. Lemah jai anu murni geuningan, lemah jai anu murni bolong jadi pujaan pangrung rumah putra putri pangrung rumah putra putri adalah Ayub Setia Karawang putra putri. Ngaji diri ulang areng lahiri dengki kabatur ulang rek nyaci kudu leber ku pangarti pangarti anu utami cepelan riswa ngancik dina dajaro ati lamun kurang kasungsi uyujeng pamakon Gusti. Kanu jauh sok dibelah sukatai abah hujan lamun pagi para pekat durian sukadi beli kupati paji sambas anu bageus dibatan pekat durian paletan ondi neng ocan sukadi beli kupati kayu malang jika pundung hari campedak mah ditaluaran campedak ditaluaran campedak ditaluaran kasahkah abinya lindung mun mendak katunggaran kasah abinya lindung mun mendak katunggaran cep dalang riswa mun menakah tunggaran. Ojo nangis
jina wis binis dikeresan yang mapan baya wis kang ora nana mapan baya wis ora kena cisocane wis ngento wae Raden Aradea manahna sedih kal salangkung ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega sumambat kanu makawasa anjakal putingkah paripola ngaganggu ramana ngandika salebeting penggali aduh kaulah kampura Kanjeng Rama parantos ngaganggu tapa puasana Kanjeng Rama nuju ngabisu diganggu ku kaula nepi ka ditundung kaula ayeuna di satengahing markas ompana ama kampura barang nuju sumabda di satengahing penggali saha anu lumungsur di gegana resikane kaputra Pancinurada anu ngemban pancen tioti pati Jagatnata piwarang milarian Arjuna panengah Pandawa kakalayangan di Comantara ningali Aradea disangkina Arjuna margi pundukna sami sareng Arjuna panengah Pandawa prapta kapayunan Raden Aradea mambanira angademan mambanira angademan sewu mangkulingan mimiti milayang rana mampan nirat angademan ewu pada geningan dia aya di dia si Arjuna bab jakap papadana ya Arjuna aya di dia bunga kaula teu hese neangan keur naon sampean Arjuna nyuuh di satengahing leuweung aya naon Arjuna panengah Pandawa ki Arjuna Aradea barang nguping ieu swanten disapengkeunana nyebat-nyebat ki Arjuna
hudang kasep eyang apal sampean teh keur neangan senjata pikeun teu tali ari-arina Japang mantuka tayeuna eyang ngahaja lumungsur kamar capada rek nyanggakeun senjata konta kasampean Arjuna hudang Arjuna eyang simpen we didinya senjata konta kaula bakal neuteuk tali ari-arina Japang mantuka atuh malik ai ka kolot mah tong nonggongan kitu kaula teh keur tapa brata teu kenging ngageserkeun salira sigana eureun hayang senjata teh rupina mah kitu kulan teu bisa ngobahkeun awak Arjuna dasar kula ngulik pangarti ti leuletik ngotek tak pangabisa ti bubudak nya atuh hebat Arjuna ahli pap cinanda kumambrat baduging laras dendera tinampana cinanda kumambrat baduging laras cinanda kumambrat maduging laras dendera ya lawan eka Allah tah Arjuna senjata konta basma aradea barang nguping senjata konta parantos disimpen di sapengkeureunan tanpa sopan santun bema krama senjata konta dijaweng dicandak mabur payunen kabayan dewa ambuing kapobodo tenyo kasamaran tingali kening eta malain si Arjuna barang saliwatan geuning si Aradea cilaka kaula bakal kapendon kotipati jagat nata tibatan mulang ka jagat Suralaya kaula bakal neangan Ki Arjuna panengah Pandawa cilaka Arjuna di mana sampean kabobodo teh dewa kabobodo tenjo kasamara-samara tingali dewa soten berenang jabatanan adalah jelemana manarada manusia biasa disangkana kaula Arjuna ieu senjata meni aheng ge alus yakin khasiatna luar biasa margi ieu senjata para dewa tibatan diberekeun ka Arjuna kajen teuing keur kaula lir bela
pati-pati jagat nata bingung teu manghitung-tung susah taya lebahna margi kenging laporan hawar-hawar beja luar yakin resikane kaputra salah merekeun pusaka atuh ye resikane kaputra rada kabenduan ngalang-lang ka tepis miring api lewengan milarian Ki Arjuna panah Pandawa kacarios Arjuna Semarurah Kudapawana Asra Jingga Landawala yang cebot dah capek pak dah ini mana sih ya digokik di mana siapa digokik cina tuh mikir itu mana kaler mana kidul ya pak ayo di mana sih ai mana nau sih kang ngan gokik we rek ngusep nyerahin ngusep ayah capek nutur-nutur agan Arjuna neangan pusaka jeung deui eta meni hese din tali ari-ari agan Gatot agan Jabang Mantuka make etem teu neurak make pesorau teu neurak injeum kaki dalang riswa eueuh cenah boro-boro Jang beri beteng deh oh syukur atuh ye ulah sok ngalungkut kabingung teh lokot marukankeun oh mendak tuh cek Bahrama oke kudu hiburan rek asup rek itu rek sumbang rek itu hiburan itu penting mah udah halala diri kene euy ai risu aya kene oh geus mulang geus syukur atuh doakeun sing salamet ajang hengki mah aya meureun eta bahujang aya blagu teh hirupna teh majarkeun cenah maneh mah cenah HP-na fotoan uset deh abang-abang buah HP 3G asep sehu mah cenah HP-na cenah gambaran dah lege kaki-kaki teh dah ai si horeng teh ai pas aya SMS teh ka anak buahna pangnempokeun atuh cenah geuningan teh apaleun set dengan laguna we oh kamu ka dalang hengki mah naon cenah eta HP apa tempe entak kudu nyari hate ki da buka kolot teh ampun hiburan si teh aing keur carape teh oh jam 2 itu lalawara ding hah usul seniman duh siapa saya ngejuralikeun we aing naon coba surupan euy oh eta naon eta surupan ning nong cenol parung heran liar mijah celom kurunyut ari anclom sakurunyut mawa epan rupa-rupa plung kecemplung lamun anclom sok ngecemplung plung kecemplung epan telem kukumbul amul-amulan kenur manteng jejer jeceng
lengan lempeng panon mah naksir nu mandi opah lau mere dahareun mangga 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 gerak tuang gerak raos ditanggung dedeyeun mangga mangga ulah ising-ising pancang kilung ukur di langkung panapa dong hei 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 kalah di pelong pana colek kalah ngadelek lek com panon belik kenapa loncong ayo orang babarengan kacai wayah kieu mah kudu kacai Dok naon nyeri beteng aduh aing nempo sinden